asmaran bubuknya ali lano sae kana mana haus na sama mebong mepende anjeun heulaan miceuna kau kasunga kawa nafsu teu kenging diturut lajeuna sok lalamunan. Pemirsa YouTube di mana we ayana simkuring Kang Gunawan Jayadi Harja ngalangkungan warta jati Sunda jagat titilar seni jeung budaya Sunda. Dina dinten ieu simkuring ngawangkong sareng Haki Daus ke diserangan sareng pupuhu si kondang teh nya Ki Ki Anom Haki Anom jana. Pemirsa naon nu urang bade dipedar dina waktos ieu aya kaitan sareng nilai-nilai seni Ki. Tangtos teu mung saukur aya bumi adat aya painten ruang-ruang nu sanes tapi oke aya seni nu memang nu dipikameut sareng janten ikon paintennya tanu namina beluk painten Ki. Tah hoyong sejarah beluk tong diharewoskeun beluk. Oh beluk. Entong nya. Pan aya leuweung laranganana. Mohon gitu. Pan ieu teh sareng aya aturan-aturanana tadinya jelas. Din tadi oge dinuraksukan oge. Iya. Filosofina kitu da. Kaluhurna bodas. Kahandapna hideung. Ya oge hitam putih. Jadi putihna Kang Gunjay, hitam naki. Janten nu tengah hitam putih. Eta. Janten naon ayeuna nu dibahas teh beluk. Mohon dina nggoning kasenianana. Lan mangruping karining sanes kanten mung dieu mah di rumah adat Cikondang mah belukna. Beluk. Nah, kitu kedah uninga pamir cub jati Sunda yo supados uninga kana kesenian khas salah sawisan di Cikondang seni belukna mung dama biasa kunyalirang ke mah da capeun atuh capek tapi da hoyong sauna teh supados ieu mah contoh dasarna we nya moho dasar-dasarna kumaha terus ngamuridkeun nya kinya munang Ki kumaha tah Ki nilai filosofi aya seni beluk teras peragaana teh simkuring ge da kiraos teh acan uningan kumaha beluk teh uninga kieu mah ngan upami ngayekeun ngahalangkeun teu tiasa margi ieu radang tenggorokan teh kaluar pampangna teu bisa we bisa we alasan radang tenggorokan mangga ka Ki Anom kitu teh kumaha tah tingawitan memang aya ngadirikeun ieu rumah adat teh beluk oge ngawitan di mangga mau pentaskeun mangga tapi sejarahnya ya punten we engke ti pengger sejarah mohon mangga lah kana urang tampilkeun seni belukna punten hanyukeun cai sakedik ke cai Kang sadat teh Mang Gunjay cai kuno dik cai nu tiis cai putih tong ngawas entong deket kengeng cai tiis alam. Nah, eta margi upami seueur tinggal cai tiis. Bilih baku. Kadieuna buhak. Upami cai tiis alami mah sae.
kumargi eta dinu cai alam Cikonang teh ngandung pisan oksigen. Oh, antioksidannya. Oksigen cenah oksidan. Oh, bukan oksidan. Antioksidan. Non kan. Orang kawitannya. Mohon mangga. Orang kupingkeun ku sadayana. Mangga. Pupuhna teh pangten pupuh asmaranya. Oh, pupuh. Jadi ente sadayana jangan pupuh asmaran we mun da ari sadayana mah kada seueur porsonena. Aya gitu. Mangga urang kupingkeun. Asmaran bubuknya ali lano sae kana mana haus na sama mebong mepende anjeun heulaan miceuna kasunga kawa nafsu teu kenging diturut lajeunna sok lalamunan kawitna nu digurit ngaranna Sukadana Raja Pare eman geus kahot kersa ngawuh ka putra kaetana namadena barja den barja engal disawura barjah mano ngadeusa sakitu aki daus. Aduh. Aki daus meuni. Tuh abdi mah merinding Ki. Aduh. Tanya ari anu digorokeun mah lagu pangkur. Oh, pangkur. Aing mah lagu Asmardana. Sakitu we lanana. Lah hatur nuhun janom ieu parantos nguningakeun atuh pemirsa Jatisuna tah kitu di salasawios eta dina Asmarandana aya pangkur itu dina pupuh ya. Urang teh pan kedah ngawanohkeun ka kaum muda ka generasi muda generasi anom jadi ulah datikeun ka poho gitu tah kana tuturus Mohon, mangga lajenkeun ka dunya. Karya-karya pohon mangga nilai nilai sejarah. Nilai sejarahnya teh upami kelahiran jabang bayi di kampung Cikonang, bahwa di Lamajang, di Samajang, di mana baik. Jadi sok tampil makanya diundang. Alhamdulillah. Jadi yuswa 1 minggu jabang bayi, 15 hari, 20 hari, 40 hari. Oh, iya. Waktu nanya. Terus ta upami kadu rumah baru. Mentan bangunan engal gitu. Sok tampil. Terus ya deui satu asana disunatin murang kali. Ngaleungeuh sok aya. Tapi alhamdulillah jadi Bapak Totos diakui ku nasional. Jadi sering ditampilkan luar. Seperti waktu Asia Afrika bahwa ditampil di Paeka Sentosa, tampil simkuring di tahunku di sesepuhan ku Mas Puruh sareng Surya Paloh jadinya. Dan alhamdulillah kumpul 27 negara. Atu kedua disampil di ku Pak KDM mun aya kapungkur di kabupaten di Purwakarta. Pak Dedi teh. Habis dipanggil ka ditu waktu ngabentuk Gubernur
Jawa Barat nyata anu dibentukna teh Pitaloka Oneng ti Garut ngan teu janten gitu. Anu wakilna Pak Teten. Terus panggil di ku Pak Dedi teh pameran lumbung padi leuit di tengah kabupaten. Nah, itu kan sampai bapak itu di pasion 7 juta separpatnya. Oh, waktu sehari. Saromongan kali itu. Ku Pak Dedi. Luka kenata Pak Dedi kadieu. Kadieu Pak Dedi teh. Alhamdulillah jadi kenal ya bapak. Anu kaduana. Jadi hari jadi kota Sukabumi. Sukabumi di saksi abdi ku wali kota. Terus peresmian Jalak Harupat Papang. Bapak pembukaan ininya. Bapak tampil. Terus peresmian pariwisata seueur nu peryogian ka abdi teh nya. Cilunca ku Pak Dadang Nasir alhamdulillah. Eta jadi berguna ka mana-mana. Maksud jeung tujuanna teh upami kanggo tan jabang bayi mah munten teh menyambut jabang bayi anu baru. Baru nya. Sok diayakeun nyata sini beluk. Eta alhamdulillah dugi ka ayeuna masih keneh aya bae sabulan sakali mah. Ayanya nu lampenya. Sakitu pangitan teh. Karena seni buluk teh pangkon. Oh, gitu. Eta rumpaka nama ieu na aki nyalira atawa napi? Eta cici bapak teh turunan ka 4. Aya, tuh jadi turunan ka 4 batu ka 1 ka 2 ka 4. Upama juru kunci mah ka 5 upami tina seni buluk mah bapak teh ka 4. Nu kawitan ti uyut Aki Atmita, terus ka ieu ka Abah Julia, terus ka Anom Rumya, terus ka bawah je bapak teh. Ka 4. Nah, kaitan seni buluk mah nya. Teu ngarang sorangan, belum ngarang sorangan. Oh, dulu luhur kieu. Aya ieu kata-katana. Teu bisi kacaletot. Mode seni buluk teh panu disebutkeun buluk teh pupuh tapi sorana ditarikeun. Pupuh tapi sorana ditarikeun. Beda jeung buluk anu diilo. Diharewoskeun. Beda. Kang Gunjay angkat-angkatan. Maot. Kang Gunjay angkat-angkatan. Bari bade ngiring seragi daus ka Cikondang. Gitu nya. Teu kenaon nah. Eta mah salah sahiji contoh. Contohnya Di ilo nya. Kang Gunjay anu ieu anu ngecapkeun nya. Akinu ngahaleang. Di tengah jalan Kang Gunjay menak bungkusan. Terus Sok haleangkeun. Bungkusan naon? Haleang di tengah diturutan. Diturutan. Oh iya di tengah jalan Kang Gunjay menak bungkusan gitu. Oh nya aduh. Tuyul mah. Rasong kai ceuli ah. Ini karunya kaki. Aduh teu sopannya aduh. Ini ngahibur atunya hiburanana. Terus kan aya oge kaitan sareng leuwit. Nya, kan eta aya kaitan kanggo tatanen tah. Pami di dieu teh kan aya sawahnya nu kedah kanggo nyekapan ka bumian ka warga. Eta ge aya proses-proses eta. Aya. Kumaha tah prosesna teh upami panen padi. Sok dayakeun panten teh budaya Sunda teh tarawangsa. Oh, tarawangsa. Jadi anu panen teh diiring ku tarawangsa. Tarawangsa eta teh. Nya teras dikaluitkeun di hari panen teh. Tadi bumi teh disampakeun geus jeung ka saminggu teh nabuh di tarawangsa disebutna teh Malik Jarami ampih pare. Pare diampihkeun disampakeun di dieu di muntenna tarawangsa deui. Eta prosesna teh nya. Gitu teh. Saparantosna dikanaleuitkeun pami bade dianggo panginten proses tuang kan aya lisung sareng halu tah. Mohon tah anu bieu teh aya nu dua ka dieu saurang. Saya teh nyuhunkeun widi bade ditumbuk. Oh,
eta teh nu bieu teh nu nyenak cai nih. Mohon laras. Teh bade nu teu samarangan tuh datang ti sawo ngurung tuh teh. Oh teu tiasa kitu nya aya ieu nanya aya amitputna. Amitputna. Jadi mipit amit ngalamen teh. Kudu amitan kayak gitu. Teh gitu. Supados teu tideuha lah nya. Mohon segala rupi barokahnya painten. Tah eta nih eta terang. Barokah. Ti aki daus. Abang geus saya yang mipit janji. Mohon Ngalah teu bebeja. Bejanya. Aduh naon? Ti guriwal. Nya udah hansip. Kita kudu ngalah teh kudu bebeja sanuk-sanuk. Sanuk-sanuknya lah. Lantaran lalakonna kapungkur. Lalakonna sejarah ti Nabi Sulaiman. Jadi waktu numbuk samarangan, ditumbuk teh jadi beas, jadi getih. Oh jantan getih eta teh sih. Nah pokoknya asana pernah ada manusia tadinya. Di zaman Dewi Sri. Itu samarangan. Coba enak pengerasa angkat ke Sinar Resmi. Ngobrol jeung Pak Asep di situ. Tina masalah ketertiban tina pare. Tina parenya ketertiban kedah tertibnya. Alhamdulillah. Sinar Resmi. Tak itu panggilnya teh sejarah. Gelar ya. Sinar Rasa. Tah euy deui kana mung nu di Cikondang mah senina mung seni beluk sareng tarawangsa. Seni nu sanesna? Karena anu seni nu sanesna macam ada tos kakeun ku modern. Kayak kerini. Rupi-rupi we kitu di. Rupi lah nya. Tadi dia mah nu aya di dia mah ngan anu aya teu kapungkur mah seni beluk di tarawangsa. Tah upami seni beluk kanggo regenerasikeun kanu araranom tah aki teh. Kagungan pelatihanana pendidikan tapi warga di dieu aya. Warga di dieu. Bapak sabaraha kader painten nu? Mana bapak teh gaduh dua rombongan. Di zaman yang sarombongan di desa rombongan. Dan anu paling sepuhna teh bapak. Gitu. Jadi bapak teh terus tentu mah terus gaduh murid begitu. Murid. Kan terus sampai sareng aki. Kan tosnya sareng aki. Tarawangsa beluk. Basa di kebun binatang. Silat. Tapi kumaha silat ki? Tarawangsa gitu nya. Gaya kene nya. Eta nya sen. Duh. Waasnya ge nya. Jadi henteu ku kenang wae. Teu nya. Biasa diterapkeun ta eta beungharna seni budaya urang teh eta. Jadi urang dimumule, dirawatnya, dipiara. Nah, rek usaha deui lamun teu ku urang dipiara. Teu iraha deui lamun teu ayeuna. Urang sebagai generasi muda. Nah, generasi penerus. Nah, aki anom tos daya usaha deui tah kudu aya nu nuluykeun. Aki-aki. Ku aki aus. Atau pami latihan kanggo ngiatkeun eta kaparigelan dina seni beluk. Eta tiap dinten naon eta? Malam Rebo sareng malam Minggu. Oh, malam Rebo sareng malam Minggu. Memang waktosna ge kedah waktos eta. Lamana setahun. Hah? Setahun laman. Oh, setahun. Setahun. Udah kali 6 bulan moal enggak ieu. Oh, eta teh aya waktosna ki. Mohon. Karek sapupu asmaran ge moal cekap ke 2 bulan. Kumaha penek jangkungna lamun nu jangkung mah 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Anu penek? Nu penek mah setengah tahun. 6 bulan kan. Kita kuning penek juga aki. Alhamdulillah. Tapi bapak alhamdulillah setahun rada tuntas. Oh, gitu lah. Pemirsa, tah eta dina kaparigelan aki anom dina beluk. No, tangtos beluk teh teu tiasa dipisahkeun dirobih sareng kondisi kaayaan painten kampung adat Cikondang. Ki struktur aki di dieu. Aki kan tadi ya salaku pupuhu, kuncen paintennya. Tadina olahraga kanggo pun bahasa ayeuna mah ki daus meminis lah gitu nya ngolah ieu. Eta teh panginten perangkatna teh aya strukturna teh naon wae ki? Strukturna di dieu teh aya. Ya hiji organisasi teh. Aya ketua. Aya ketua, aya sekretaris, aya bendahara. Kang mengisi munten mah ngisi lembaga. Bapak sok sering
bintek gitu. Jadi hasilnya bintek teh udah ada struktur organisasi. Kahiji organisasi teh ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara. Bapak dah disuruh ku kepala Jupen, kedah aya buku tamu, timah kedah tulis, laporan ke kabupaten, teh struktur organisasi. Upami aya sumbangan, mana alhamdulillah sumbangan terhadap tu aja gitu kan. Ada syaratnya. Nah, waktu ku pada Dang Nasir mah alhamdulillah insentif yang ngalir. Atus ku budak mah jarang. Hampir liren. Tah upami dina merekrut painten kepengurusan kedah ti keluargi keturunan gitu. Ketua Kukaman Suitno SAG. Sekretaris Aino di proses ngandungkeun ku putra pun adi Kusnara. Itu bendahara ku Unggara SPD eta struktur. Eta we nya tilu paintennya. Upami struktur organisasi keturunan mah memang seueur ada mah. Seueur. Jadi kepunggut struktur keturunan mah kahiji mampu keluh putra 7. Si A, B, C gitu. Terus ku bapak disensus, satu persatu, satu keturunan teh terus jantan 250 orang. Maka di dia diayakeun kegiatan, kita disebut teh pertemuan keluarga, silaturahmi antar saudara jeung saudara bertemu. Alhamdulillah. Kahiji kanggo naon si gunana eta teh struktur organisasi eta teh bila mana yang merubuhkan tentang adat budaya di rumah adat dijaga oleh keturunan itu. Alhamdulillah. Menjaganya. Terus kedua silaturahmi antara saudara dan saudara. Katilu mendandama jadi memelihara keluarga mana yang usia itu damang, usia anu pada kalau syukuran hajat kalau artos secara gotong royong. Alhamdulillah berguna ya, alhamdulillah. Jadi bertemu dengan saudara teh sabulan sekali. Alhamdulillah tak minggu ini wade silaturahmi kesempatan di Cikalong. Oh di Cikalong. Ente di dia di masing-masing keturunan. Alhamdulillah. Eta teh mangsa di dieu teh nyata menjaga kelestarian budaya di dieu. Alhamdulillah. Oh, terus ditetapkan kan? Tetap janten desa adat Cikondangnya. Tah bapak teh terus ngadegeun organisasi eta bapak teh pangtanda tos disepuhkeun di desa Ramajang. Maka bapak teh dibentuk di desa teh sesepuh adat. Oh, sesepuh adatnya. Bapak sesepuh adat penting. Soka ulem wae. Ulem wae mah sangtos. Di dieu sesepuh adat ieu. Cikonang anu di Kampung Naga, pan anu di Citra Resmi. Asep. Pak Asep. Aki sajabi rumah adat kan tadi oge aya leuit aya naon deui nu memang janten naon eta teh kelengkapan di satu wilayah kampung adat. Memang di desa aya lokasi di rumah adat teh hiji pangtenya hutan larangan, dua makom, 3 rumah. Sejarahna makom, sejarahna hutan larangan disebut itu luas hutan larangan teh 1 hektar. Hutan larangan itu 1 hektar. Tapi biasa nyangke orang kaditu ka hutan larangan. Biasa. Oh, biasa. Nah, pada dia Kang Winjaya mah capek ah. Oh, capek. Terus di hutan larangan teh sejarahna. Sejarahnya di hutan larangan teh tempat menyimpan benda pusaka kepunyaan adat zaman Belanda takut oleh dirampas oleh Belanda maka dikerumahkan tapi masih tertutup. Tah Daus engke mah urang di rumah di hutan larangan ningali tah ngajelaskeun sapuratina supados langkung pemirsa YouTube teh uninga ieu hutan larangan teh ieu naon rupi nu aya dina hutan larangan ieu gitu kan langsung jelas. Mohon atuh Ki urang maki mah pan dilarang. Oh dilarang tapi kan tos di ka baki dilarang kadinya baju hideung. Baju bodas capai lah. Aya kaos bodas aya. Mangga pemirsa YouTube urang ayeuna ka hutan larangan disarangan ku Aki Anom sareng Aki Daus.
Tong disenal itu, disenal. Gaya Aku mah biasa pisannya. nyeker. Oh nyeker. Ya pamer tuh Jatisunda, mangga. Urang ka hutan larang.